Dunya kiwari kegempar Earsa jagat ingeng ku panyakit nular Malah mandar manusia jadi salah sarang Dalah eta wabah jadi musibah loba nu korban gering pikirna padi katantuan ti pangeran ulah teh udara tauhid jeung kayakinan lain kudu nu pardu teu dilakonan nunggu ajal lain peda ieu wabah mumi ka Gusti husnul khotimah ulah arek medal sila ngejatina kewajiban sing waspada tur awas ulah rek luas lepas dina keimanan pan puguh pepeling diri ulah ngumpang kodratna takdir pangeran Gusti kiatkeun ku keimanan mun layon geus paruang luna lain peda maut ku virus corona munggu takdir mangsa tilar dunia ulah lepas pikir jahat jeung hopina pati katantuan ti pangeran ulah teh udara tauhid jeung kayakinan
lain kudu nu pardu teu dilakonan. Munggu ajal lain beda ieu wabah mugi ka Gusti husnul khotimah. Ulah arek medal sila ngejadina kewajiban sing waspada tur awas ulah rek luar. Lepas dina keimanan pan puguh pepeling diri ulah mumpang kodratna takdir pangeran Gusti. Kiatkeun ku keimanan mun layon geus